balik ngore cara pekieu jaga lapar di. Mana beteng seuel, beas teu boga di. Piraku kudu ngajual salona. Boga cangkang kupat isian. Aya Bu Titi cau. Ayo mah kudu nganyuk we meureun. Punten Mak. Punten je bernama arera ka dieu teh. Barang anyuk kecil. Sok anyuk. Anu bener ce si we saranteuy. Nuhun ya ce geus ngabantuan urang. Sami. Akhirnya gua sampai. Mana Kang Tis? Jangan kedua teh namanya huaning aing kedua. Atuh sia raja kedua. Ya mentang-mentang badut sombong. Kumaha aing wah. Sia boga halak kitu. Ngobrol mah teu suka kana sombong gitu. Alah kumaha sia? Kenapa orang ngopi kayak main? Daskeun aing ngopi mah ayo. Ayo Pak. Ya disampai juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kisahnya. Atuh tangtang corona tuh sia teh corona teh. Corona teh virus. Oh, corona mah panjang. Terserah sia cenah kok. Oh gitu ya kan kok. Itu mana nak? Ya Beb, ya kopi yang Kang Ujang yang Beb Tisma. Iya, bising kalau pulang nak. Oh, Beb. Sok Kang Ujang minum. Kopi, Cok. Ayo kopi kota mah amis ning. Nikmat. Atuh mana? Berece euy, sungguh teh nu kurang. Tahu kota aduh, iwar komenak mahal, mau ke sana. Sia mah mending ngerakeun. Teu mana naon geus pada hafal ieu. Kedua aing ka koncarakna geura sia, geura usaha. Gawean aing mah hardolin, dahar modal uli. Ya sia mah pangabecusna kitu. Yang penting mah sia kapan-kapan baing. Teu cukup ku dahar doang, hirup teh hayang cara batu. Hayang TV, kulkas, emas gondreng. Betakna sia gawe. Di mana dia lalaki nu gawe mah? Aya sia awewe ge di Batur mah. Gawe naon? Pabrik awewe mah jeung ka Saudi. Didukung sia ku aing ge. Aing mah saharayang papergian aing teu gawe. Sia we teu gawe nyenangkeun aing. Arek naon sia keur eta ngawinkeun aing teu dibahagiakeun. Terus sia make daek ka aing. Kereta dipelet ku sia. Emang ku aing dipelet sia badaekeun ka aing. Menyana ge sagede perut monyet anjur pan. Oh, pantesan aing daek kan. Pan aing tak belet ka sia bogoh. Di bogoh mah sia bahagiakeun aing. Kecantikan. Supaya cantik. Kecantikan supaya cantik. Iya, kamari mana nyaho teu? Nyaho naon? Kamari salaki si Oti barang bawa. Maksudna kumaha? Heueuh Kang Tis mending ngaledek salaki urang. Ngaledek kumaha teh? Ngaledek salaki urang pangedulan teu boga duit. Pan salaki mana mah pangedulan? Heueuh nya pangedulan ge. Ah sia mah sarua wae tos Kang Tis. Emangnya teu kitu? Kecantikan supaya cantik. Aya ece. Inyum aya nyobes. Nya besar. Heeh, maksudna eta. Ece. Gak bade eta nanti kecantikan. Kecantikan naon? Ayo loba we ieu. Coba dieu. Ayo hambudi. Ayo lipat. Ayo bedak. Engke wangi saheula nya. Iya bondi. Iya bedak. Iya lipat mahal. Mahal kumaha? Mahal meulina ge di Korea. Oh, di Korea. Barahan ce bisa teu nganyuk. Mana nganyuk we? Santai atuh
atuh ce ulah ngageus kitu. Atuh manehna bang anyuk we kitu ih. Lugikeun ulang. Urang mau jadi we. Eta ce edang meni punung. Lain punung aing mah. Jangan mah teu boga duit. Mun aya salaki urang mah moal balang sakieu. Heuh, sing sabar we ce. Doakeun we sing menang deui. Heuh, pasti didoakeun sing menangan saleh. Bos kaya cara Kang Tisna. Heuh, amin. Kak. Non. Lilis sayang sendal Andin. Andin teh model kumaha? Anu kitu ningan nu jangkung. Ah, ningnya potong suku sia. Moal Bapak. Sauna ning saya di dia. Anan keras ya teh. Tuh anak saya yang senal Andin. Mahal nu kitu patutna. Diulang aya senal si Andin. Heuh nya ce, aya. Aya bener sumpah. Ah aing teh boga duit. Atuh nganyuk we ge ku aing dibayar. Asa siana nganjuk kae. Manehna can usaha. Da sama tara usaha. Kayak inget dulu ka kota jeung Kang Tisna aing teh jadi gawe kantoran. Da datang dis mamanya inget gawe. Pangkena seurang. Emang jalanan gitu. Ada yang boga ilmu aing nyang wae, aing jalan mana wae nyang wae. Ah bener aja. Hong ketak si pengadulan mah. Kamu jangan bohong. Tapi bohong. Iglai. Iglai. Bapak atuh hayang sudah Andin teh. Nganyuk gusti. Kayak bayar usaha. Kewek wae dibayar. Hah, gae lah. Anu bener, Cek. Bener. Ini atuh ulang apa senalna. Ayo, Cek. Ieu dana pabawakan cikan aing. Ningan mahal. Sakitu na muas teh. Da kurang mah imah mahal. Atuh gawe mah 100. Tapi nganjuknya ce. Heulah. Gampang ieu. Heuh ce nuhun. Kami. Aduh, aing kawin deui anu. Teh aneh kitu, bayakin sembarang kok. Yuk udang. Hai kawin. Kawin bisa. Aing ngimpi. Lah siapa ngimpi ngelalagaan. Bener aing ngimpi lain telalagaan. Tuh geura bayarkeun kecantikan aing ka Coti. Da senal manganyuk. Ah semangat kecantikan ini uruskeun teh. Atukeun bae aing yang cara Coti. Geulis cara Coti. Atuh kudu ge make kecantikan sama segala ieu. Ngomong we sia mu ngomong adalah. Boga duit saparak-parak acan sih mah. Boga duit mah sia mah namanya.